Sima aing sima maung, tikaratuan galuh pakuan, dina bagian ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh, aling-aling Kanjeng Rasul, cahayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sima aing sima maung, sima aing sima buhaya. Maung pundung datang tunduk, badak galak datang depa, orai laki datang numpi. Saur aing sada guludug, sora aing sada gelap. Ari tungkul sia taluk, ari tangga sia nyembah, kasima ku pangawasa aing. Nyaing satria tigaluh pakuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang antos kasumpingan Ratu Adil Caturangga, Ratu Pamunah urang Sunda, anu baris manggung mingpin Indonesia, mingpin dunia di kuta tandingan Karawang. Kasauran Eyang Prabu Siliwangi. Sedangkan kasauran Eyang Ajar Padang atanapi Eyang Sukarsi galuh pakuan, Ratu Adil teh bakal ngadegeun pamerintahan di kuloneun Gunung Parahu, dilebakeun Gunung Salaka anu diwatesanan kedua walungan, bakal nyambungkeun kota Mekah jeung tanah Jawa. Urang Sunda. Salam akhir zaman kasadayana. Timang Encep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.